Kenal. HP Nyaman duit tuh, pada ringo itu lo babayaran duit tuh boga. naon budak tuh boga ripu hirup teh Segala nyata tuh butuh apa kan enak. Sugan, terus kieu tuh aneh semoga pernah minum kan naon? oke orang ngariung di ditu beneran ayeuna aya da Naon teh injeman duit gitu. heeh oke syarat mah mana kepen keur itu Bawa ayeuna. Cair ayeuna ye. nya moal diproses heula paling ke semingguan Kajian atuh. bawa heula Heula KTP tanahnya. kan Kemana dilah ingat kan balik salaki. Iya, urang ki mantak emok di teh Reni. Emok. Heeh. Baik. Naon Bang emok teh? Pokoknya namanya ke duit weh. Lanjut lah kira-kira napi duitkeun mah. Bayeun tuh. Rupiah hukum meureun. arek bener bener teh Ada kumaha tuh urang butuh. eta geus bebe aja can ka salaki mah Geus malahan mah dijurungkeun dia teh. kudu aya tanda tangan salaki soalna mah Soal duit mah cenah nyung cenah kitu dia teh. heeh kayak barunya urang ka ditu di ditu Di mana ya? ditu Ya udah. naik udah deui itu ayo nang tadi datang Assalamualaikum. Salam. Bu, era Mang. Alhamdulillah, mau apa ada mang? Alhamdulillah. Geuning asa kieuan kemana? Naritif ya ta Oh. lebih tadi aya nu engal ya bade ieu Daftar abdi Pak bade eta. Oh iya, bade daftar enggak? Nuhun. Cobi ninggal KTP-na. Iya, Pak. Atas wawartos ka suami. Atos. Kalaresan. Ieu enggak. Ieu kalaresan bade ngalunasannya sadayana. Mohon. Setoran terakhir. Sareng Ibu Sopi. Sopi. Nganggo pe. Nganggo pe? Iya. Sanes nganggo app. Nya gitu. Tah gitu. Oh, orang Sunda mah teu tiasa nganggo app-nya. Ina Pak kirang eta. kira Kira panjang Kirang panjang Gitu. buntutnya. Nya. Ah, ieu sesuai ieu ninganan. buntutnya Eta mah itunya eta ada mana sugan kumaha lupa. Lantas lah, nu penting aya nikna nya. Terus ana nu naritip mata suara Iya 200 nu nitip tiluan Upatan. abi hiji. ieu saha wae. Upatan. Ieu saha wae. aya beran catatan nang Iya. di Tah geuning Ibu Rukoyah, Epa. Oh, Ibu Rukoyah. Oh, berarti we sadayana nitipnya. Nya. Orang seratkeun heula. Ibu Rukoyah checklist. Ibu Kokom. Ibu Lilis. Ibu Ibu Eli. Ibu Reni. Eta Bu RT ngiringan. Ngiringannya tak. Kasih ibu nitipnya punya. Mohon. Ibu Cucum. Saha deui teh nya? Awina Ibu Wina. Oh, Winanya. Itu oh Ibu Wina. 1 2 3 4. maafti. Maatik. Ibu Yani. Pokoknya ya tos sadayana nya. Nuhun. Nah, ditampi artosna. sama beli menikah Ye 5. Nah, katampi hiji 2 3 4 5 600 nya. coba rapinya Tah ayeuna bisa langsung ieu kan enggal ya si ibu Iya. nya. Berarti lebet ke kelompok tetehnya Oh. pada pencairan sabaraha. Paling nu aya mah 2 juta weh heula Pak. Berarti 2 juta sadayana pada sabaraha. oh baru deui Nya, kan upami 10 juta dibagi 5 berarti. tapi mah kamari apaan entos teh apa berarti ayeuna Akan enak tuh selalu nah banyak sadayana. dia langsung ageng gitu Biasa. Jadi upami 2 juta teh mah 2 juta sadayana gitu. entos atuh Nya tos we meureunnan sakitu Abi deui berobat kamari. ya diopatkeun abi mah Nya pada sabaraha tuh. 4 jutaan So, sadayana Teteh bade di kamari. Cara Cara kamari kamari mah sareng kamari we samikeun. Oh samikeun cenah. 4 jutanya. Ayeuna sanesna kumaha anu nembe naritip bade dicairkeun deui mah atawa nepi bade teu opatan acan ieu? sadayana teu acan nararepan sadayana tidak ada raya Mungkin we meureunnya anu mingguan mungkin we atuh. Di mana opatan ieu Nya nya? we. Opatan.
Berarti 4 juta. Iya. 4 kali 4 15 juta. Cair. Biasa cair ayeuna. Ini Oh, biasa. Bisa ayeuna. Kamari abdi survei heulan urang ka imah. Saminggu leuwih ieu urang mah. Bukan 2 minggu. Oh. Jadi Korek ah. jadi ayeuna mah aya aturan baru. Ah. Ayeuna mah Ya berarti nu ayeuna urang 4 juta ewangnya cair ayeuna keneh. jadi kieu aturanna kan kamari mah kan ibu mah baru, nasabah baru. Kelompok nage baru. Ayo anyar. Ieu ge sarua Tapi kan lebet ka kelompok anu teteh. Ah, ini hanya kali asupun ke urangnya nyakal urang mah. Karena nu 4 juta ayeuna urang ayeuna langsung ayeuna mung survei ka imah mung urang mah. Ya, Saruakeun urang mah mung. berarti dicairkeun we na. Ayeuna Nya tuh. Nih, jang naon atuh maraneh mah. Urang mah da butuh ayeuna. Mana mah butuh wae. Bapak, ini teh cai-cai acan si Bapak. Cai. Etang deui. 4 juta. Etang deui. Sing kade eta mah 2 juta untuk 4 juta poho. Oh anyar. Langkung 50. Oh, langkung. Aduh si eta mah eta jujur. Etang deui, Bu. Nah, ieu kurang ge 1 juta. Ah, Kumaha ngitungna? atas pas. Tah ayeuna panginten Sumpah nasabah punten. biasanya rutinitasna kedah disumpah heula supaya lancar sadayana. Mungkin ku abdi dibaca di turutannya ibu-ibunya. Diikutinya. Siap. Sumpah nasabah. Sumpah nasabah. Saya berjanji Saya berjanji jika saya jika saya tidak mampu Tidak mampu membayar angsuran Bang Emo, angsuran Bang Emo, maka saya Maka saya akan mengukur kebon kebon saha teu gaduh. kebon batur. Oh, kebon batur. Nah, atasnya ibu-ibunya terus cair mudah-mudahan Nuhun, semua Pak. lancar. Amin ya Waalaikumsalam. Salam. Kumaha ieu teh? Geus beres cair. Atos. Sampai lah. Aya abdi Pak, ieu mana? Tadi can nyari aya sih kelompok tadi. saha? Kelompok abdi can nyari yang sabarabarahana tadi teh. Tadi naroskeun. Apa dah Saurang caranya atau dia? sakieuan. Akan abdi teh yang cair ayeuna kumaha? Di Ada tuh ibu mah. Abdi perlu ayeuna bengkapna pisan. telat, ibu mah sudah. Pak, abdi teh ieu moal pati-pati abdi nginjem, lamun abdi teh buat tau. Pokok cek Bapak minggu ayeuna cairkeun teh. Nuhun, kunaon ibu dongkapna telat gitu. Akan abdi teh di bumi teh seueur pada melan atepan heula bieu teh. Kieu we atuh ayeuna kan kaping 8-nya. Mungkin berarti kaping 15. Abdi Iya, mah hoyong iya, ayeuna, iya. abdi mah hoyong ayeuna pokona mah. Terus soalna ada persyaratan terus lebet kadinya. Iya Foto kan? terus dipoto. Iya, Sok. iya mah kan atos lebet sakelompok. Pami bade ibu milarian deui sareng anggota masyarakat. Hayu Bapak Sok, tong kelompok abdi. Tidak mau kelompok teh da bangga atuh Bapak. Sok tong kelompok abi ah. Sok Kumaha teh teh atuh? pandangan kelompok teh atuh da Bapak teh teu enteng sok ayeuna. Lu ka dieu amar eta keneh anu ka dieu amar eta keneh jelemana. Mohon, tapi kan ieu di catetanana abdi lieur atuh kedah ngulang deui mah. Kan ieu catetanana atau sakelompok opatan. Pokona abdi mah Atas yang dicairkeun. ayeuna we payo dicairkeun. Seminggu hareup atau minggu hareup. Da urang teh loba babayareun, loba butuh urang. Ada kumaha aya mah silakan bisa ngomongin.